Rusia wewengkon Moskow, desa Kuprovo. Gareja Kebangkitan Gusti. Hiji lonceng ngagantung dina tingkat luhur munara lonceng. Hayu urang naik sareng tingali. Yeu munara bel badag. Yeu tangga ka luhur. Tangga geu saware rubu. Yeu atrayen staircase di jeun salila pangwangunan munara lonceng. Tinggali kumaha bata disimpen. Bata ngawangun buleut di jeun di tengah staircase. Yeu bata tinggali chip. Tangga anu megah. Nyokot pisan saotik spasi. Kami dugi ka tingkat kadua menara lonceng. Pikiun ngirining bel. Anjeun kudu naik malah leuwih luhur. Tapi teu aya tangga. Henteu aya sesa-sesa tangga bata. Bel ngagantung luhur. Dina balok kayu yeu. Tapi kumaha carana nepi kadinya? Tangga mungkas dina tingkat yeu. Leres yeu aya jejak pamasangan tangga kayu. Di dieu batu bata dipegatkeun tina pangrojong menara lonceng. Sarta di dieu aranjul not kaluar. Pikun ngamangkeun balok kayu. Naon cruelty ka bata. Hayu urang nempo lewih deu keut. Nuka tinggali eta bata geus pegat. Mortir tetep dina beungeut horizontal bata. Yeu henteu lumangsung dina nices rencanana. Di juru sijen munara lonceng, nices pikeun balok kayu ge rusak. Yeu kumaha aranjeuna ngadamel tangga saatos pangwangunan menara lonceng. Anu tetep aya balok kayu. Diselapkeun kana liang pegat dina tembok sabalikna. Aya di dua balok di dieu. Papan dipasang dina balok. Tapi liang jeung balok yeu di jeun teuing engke ti pangwangunan munara bel. Arsitek bisa nyeun tangga bata sababaraha meter leuwih luhur. Nepi ka tingkat eta. Tapi tangga bata dijeungan ka tingkat kadua munara lonceng. Kusabab samemeh aya teu kudu nanjak luhur jeung ngirining bel. Yeu cukup pikeun nanjak ngan ka tingkat kadua. Kuring heran naon di dieu sate wacan. Sate kuacan urang gereja ngagantung keun bel.